Lilis jeung Kinanti. Abi Ernis salaku Dayat Sumbi. Abdi Risa salaku Ayungyang. Abdi Asya salaku Ratih. Abdi Santi salaku Ika sareng Rani. Abi Laisa salaku Ibu Sri. Abdi Syafina salaku Tita. Abi Asayadena salaku Situma. Abdi Muhammad Azhar Paujan salaku Prabu Sungging sareng Maling. Abdi Seto Umam salaku Sangkuriang sareng sutradara. Dina hiji poe aya saurang lalaki nu kacida kasepna, gagahna jeung beungharna. Ngaranna teh Prabu Sungging. Manehna nu boga Universitas Siliwangi. Ayeuna teh keur aya acara tepang taun Universitas Siliwangi anu ka-36 taun. Dina eta acara diayakeun perayaan, kabeh mahasiswa diondang jang pakaulan dina eta acara. Sareng abdi we sekalian ngajak bareng kalunya darah di ayu. Kadia gerak. Nya marane. Jadi kieu marane wau teh ka si Ayu. Wau atuh udah ngobrol oke. Biasa ngabantusan urang teh. Ngabantusan naon? Urang teh hoyong mulih jeung si Ayu ngan si Ayu alimeun. Aranjeun biasa ngabantusan teh. Sok kumaha aranjeun eta mah? Teh mun biasa. Kuabi pasian naon we aranjeun hoyong. Oh nya siapa tuh Gampil eta mah? Yuk, ieu cobaan heula. Mau nya tuh? Cobaan heula ngeunah pisan. Cobaan heula. Nah iya teh, ini asal ngalir pieu. Kenaon mana yuk? Itu terang yang satu orang balik lah ini mah. Ayo tuh diantar ke. Tenanaon. Tenanaon atuh kalau gue tenanaon. Kunaon si Ayu? Ya tadi satu kan cek mana mau cara nama ngantar si Ayu balik. Tetep kitu oge carana. Yang geus atuh udah geus kabuk ya antar dulu balik. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Akhirna Ayu teh diantarkeun ku Prabu. Di perjalanan Prabu teu tega ningali Ayu. Akhirna Ayu teh dibawa ka salah sahiji panginapan. Tos aya di penginapan Prabu teh ningalikeun wae Ayu.
Akhirna Prabu ngalakukeun hal anu dilarang ku agama. Teu disangka-sangka kajadian basa eta teh nyababkeun ayuna mundur. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Salapan bulan saatosna, Wayung akhirna ngalahirkeun orok istri anu dinamikeun Dayang Sumbi. Prabu Sungging nu terang kaayaan Wayung sareng orokna nu tos lahir langsung ngadatangan bumi Wayung kusabab bade nyandak Dayang Sumbi. Lantaran Wayung ngaturkeun saatos ngababarkeun Dayang Sumbi. Abi liur ih. Masuk ke Abi. Nah, gitu. Setelah orang tuh jadinya sudah gelis. Iya, kayak gitu nah dari liur atuh. Abi mah terus kayak gitu sama apa? Nah, emang pada ke mana? Ya gitu tadi ke sekolah we, da atuh liur. Ya atuh kumaha daya we sama saya. Ya atuh cenah. Harga gila, nego gila, sakit jiwa, banyak orang jadi gila. Harmonisnya buka lapak, bikin gila. Sakit jiwa, Ayo, buruan gila! Update aplikasimu sekarang. Dayang Sumbi nuju milarian kongkorong paninggalan Wayung. Saking keheulna teu kapanggih, manehna teh nyeletuk. Lamun pamaget anu manggihan kongkorong abdi bade dijadikeun caroge. Tapi lamun istri anu manggihan kongkorong abdi bade dijadikeun dulur. Pas prakna teh anu manggihan eta kongkorong teh si Tumang. Daek teu daek, Dayang Sumbi kudu nepatkeun janjina nyaeta ngajadikeun si Tumang carogena. Aduh, kamananya eta kalung. Ini susah milarian kalung oge. Kamananya? Ah, capek. Abdi munajat lamun nu manggihanna pameget ku abdi jadikeun caroge. Mun nu manggihanna istri ku abdi jadikeun dulur lah, sok. Tak aya deui kan eh. Punten. Bade itu marah suka menginggir bumi Dayang Sumbi. Mumun? Tadi abi ieu manggihan kongkorong ieu di paenon bumi. Alah, hatur nuhun pisannya, harus pisan nu abdi, hatur Gitu nuhun. nya sami-sami. Atuh Kang, pada kalebat-lebat heula, Oh. linggih heula di bumi. Ayo tuh mangga. Oh, nya mangga kan? Ayo. Mangga kan cari heula. Ya, Abi bade nyadak heula cainanya. ya, mangga. Mangga Kang, ieu caina di dieu nya. Ya, mungkin. Di tapi itu cairnya. Oh, mangga Kang. Kela. Ieu teh asa kenal abi teh Tumang sanes. Mohon apa? Ieu teh abi Dayang Sumbi. Manya poho. Tina leutik. Iya, Dayang Sumbi. Nya ti kana wae Tumang. Hatur nuhunnya Biasa tos we. manggihan ieu nya. Sami-sami. Aduh kumahanya abi teh Tumang. Kumaha. Abi teh kamari teh janji lamun anu manggihan kalung ieu teh ku abi bade dijadikeun caroge. Duh, Lamun kumahanya. pameget. Abi tos janji. Kumaha tuh Tumang? Kituna Kumaha abi ge teh terang mun Tumang nu manggihanna mah. nya meureun abi tia alit geus wawuh nya. Kelah eta mah bisa dipikir-pikir deui nya. Oh nya tuh Tumang, hatur nuhun pisannya tos Ya, manggihan ieu nya sami-sami. Tumang ya. Nyantos atuh abi uih heula nya. Oh iya ya tuh kabilan Ya. terkeun ka payun. Nuhun. Oh iya Tumang. Saatos kawin, Tumang jeung Dayang Sumbi ngalakukeun hubungan suami istri di malam bulan purnama. Pas ngalakukeun hubungan eta, Tumang ujug-ujug robah rarai jadi kasep pisan. Dayang Sumbi asa ngimpi ningali Tumang jadi kasep.
gitu. Deh nyai, kok abi bawakeun. Mangga esok. Sok calik nih ini. Mangga tuh mamola lah heula. Sok nyai heula karunya ka Allah. Antos abi mah tos tadi sok mangga akan ngeula sok buruk mah. Terus sakinya. Teka rasa dayang sumbi teh ngalahirkeun orof pameget anu dinamian sangkuriang. Anjeunna tumbuh ngaageungan ngan sangkuriang teh teu apaleun lamun si tumang nyaeta bapana. Sairing berjalanna waktos sangkuriang sakola di SMP Sunda Wetan. Di sakola eta teh sangkuriang dibuli ku rerencanganna kusabab gaduh sobat anu kacida buruk rupana. Pilih tingali geus kitunya beungeutna culun da baturanna kitu. Maksudnya naon ngomong gitu? Itu kunaon naon kan geus tingali baturanna dia kitu. Heuih pancet kalau kunaon dia kitu da baturanna ge dia kieu. Emang kunaon baturan teh? Itu kunaon naon kan geus tingali beungeutna jadi manehna digoreng. Emang kunaon itu lain dengan baturan abi? Tingali sangkureang mun nabi dia kieu emang maneh teh era kitu mawana. Da mun urang mah era tingali beungeutna ge dia kitu aneh. Heuih bener. Hayu akan. Ya. Sangkuriang cicing mikirkeun kata-kata Rani jeung si Lilis. Sangkuriang kapangaruhan ku omongan batur yen manehna teu terang mun tumang teh bapana. Pas uih sakola kakara we sangkuriang ngawartos ka tumang mun manehna teh embung deui ngabaturan si tumang. Sangkuriang kunaon sih? Gus udah ngomong di urang. Sangkuriang ambek gara-gara kejadian nu tadi. Isin ngada bapak jiga kieu. Bapak ulang ngomong bapak, urang mah tunggu bapak siga maneh. Gara-gara maneh urang disirikan we ke baturan urang. Uyuhan si Amu daek ku didinya. Astagfirullahalazim, doraka kitu ka kolot teh. Lamun ku kitu carana mah bapak dek ini tuh. Salamkeun. Salam abi ka si Ambu. Naon sih? La aduh sekolah. Ambe. Adik euy sekolah ambe. Sangkuriang tas we udah kambu kumaha tadi di sakola. Pusing bener. Tadi pan angkat teh sareng si Tumang nah wehna sok bet sorangan. Gara-gara si Tumang abi koyo kamu suka kita ini dir si Tumang mah. Ai dirinya kumaha ka bapak sorangan teh ulah kitu ini jadi abah mau budak jaga sangkuriang tadi tuh. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Tumang, anjing di mana? Gusti, abi nyuhun ngampurakeun pun aman abi. Terus tengakukeun mun si Tumang teh bapana Gusti. Yang beb. Yuhu. Yang beb. HL, ada BBQ gak? DT. HL. BBB kanen ha. HL, LISM BBQ GP. HL, LGPR ke SM BBQ G. HLP, MBBQ DSTG. HL. L. Ngapain nelpon singkat-singkat? Ganti ke Axis Gaul sekarang. Gratis nelpon ke semua Axis sampai jam 5 sore. Kirim itu. Axis.
Dumargi Dayang Sumbi minta hampura ka Gusti Nu Agung pikeun kalepatan sangkuriang katumang salaku bapana. Dayang Sumbi dipasihan anugerah nyaeta rupa anu geulis abadi. Lantaran sangkuriang tos indi ti bumi jeung tumang tos teu aya, akhirna Dayang Sumbi mutuskeun kanggo kuliah deui. Dayang Sumbi ditugaskeun ku dosenna kanggo jadi guru PPL di salah sahiji sakola nu aya di Bandung. Salila sangkuriang angkat ti bumi, sangkuriang teh hirup sabatang kara. Anjeunna milarian padamelan ka ditu ka dieu kanggo biaya kahirupan manehanana sapopoe. Pas sangkuriang nuju ngadamel, sangkuriang ngadenge sora anu menta tulung. Bu, iya nyangkakan kantongna engke mah kada hati-hatinya, Bu. Di dieu mah seueur perampok, di dieu mah. Atur nuhun, saha namina jangda sakola? Nami abdi sangkuriang, abdi tos lami teu keureun sakola, Bu. Aduh jang, meni manglebarkeun. Ibu-ibu nu dibantu aku sangkuriang tadi nawarkeun ka sangkuriang kanggo sakola di sakola manehna. Akhirna sangkuriang narima tawaran ti ibu-ibu eta. Poe mimiti sangkuriang sakola manehna janten pusat perhatian kulantaran manehna kacida kasepna. Kahilap sangkuriang ngaturkeun nuhun ka industri anu tos nakolokeun anjeunna deui. Ibu mau gelis sih? Siapa ibu yang mau gelis bisa? Iya, udah istri, gelis namanya kasep. Iya, dari semangat gitu ibu. Iya, dan aku semangat sama wae. Sajana ibu bade maros. Di video aya anu terang sama Bapak. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ibu. Assalamualaikum sadayana. Apa yang namanya abdi sangkuriang, abdi murid aya di Golden PBKU. Oh, ada sakit ibu atau bu? Oke, kamu jangan duluan ya bu. Sikap aturkeun nuhun. Jadi ibu pada nasihan pelajaran kami.
I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. Yang Sumbi, Bulan. yang Sumbi hoyong di kasaran Sangkuriang. Ih, pak emakku. Kela. Abi bari tuh maras. Ai namina ibu Sangkuriang saha? Namina teh percis pisan sarua siga Dayang Sumbi. Saha? Dayang Sumbi. Maha Dayang biasa teh di kasaran Sangkuriang. Abi teu tiasa. Kunaon? Jelaskeun heula. Pokona teu tiasa Sangkuriang. Kunaon? Teu tiasa. Abi teh tos boga pisan ka Dayang Sumbi. Ya tapi Abi teu bisa Sangkuriang. Kunaon? Nya yang geus kieu we nama. Lamun Sangkuriang keukeuh hayang nikah sareng Abi. Sok ayeuna mah Sangkuriang ngadamel sangu tumpeng. Tapi dina waktu 10 menit. Siap, aing kitu mah semangat Sangkuriang. Tapi kudu bener ulah gagal. Bener, tungguan di dieu. Abi Kudu alus. Tungguan di dieu. Tak. Bantuan kurang ngejin tumpang. Jangan sih. Harus buru-buru. Buru-buru. dagoan sakieu abdi bari ka toilet heula nya. Oke, abdi ge bade ka toilet heula. Iritologi nomor 54. Nunggu guru selfie dulu. Ganteng dikit, cekrek. Ganteng banyak, cekrek. Ganteng banget. Cekrek, upload. Mandi kembang like this. Pulang sekolah ngumpul bareng senyum bebek, cekrek. Salam hormat, cekrek. Upload. Budi Belagu like this. Bobby Baper like this. Menatap masa depan. Ayo cekrek upload sepuasnya pakai Axis juara iritnya. Brownet 1 GB 14.900 bisa upload 5.000 foto atau keuntungan lainnya. Irit itu Axis.
Muka yuk maju. Muka. Pas jadi gini, iya kudu hancurkeun ieu, kudu dihancurkeun ieu. Menang jadi. Menang jadi ieu, kudu hancur. Enggak, ieu mah beciga kieu. Lah, sia boy, kumaha? Alah. Gusti, mabung kumaha? Apa kieu sangkuriang naha? Terang di abi ka jamban. Kan abi kita kabujung deui mun ngajieun euy. Kabujung deui. Dayang sumbi. Kuring ka manehna anggang kahalang sagala moal luntur ka ibunan moal kedak ka anginan cintangan ukur salira cinta kuring nu ayeuna masih kawas anu baheula aya gentosna asih urang salamina aduh akang ieu abdi emut bae kasalira teu weleh
Scene 5 take 1 action. Sampuriang. Anjing. Yuk. Ayeuna usan sa. Udah sih anjing. Ya teman. Ambu. Sampuriang we ambu. Ih, Sangkuria budak ambu kumaha teh di sakolana. itu ya aku sih. Tadi pan angkat serem situ mang. Enak ka mana situ mang nah? We na nyalira. Teuing gara-gara situ mang, abi teh di pondok kamu. Setoi. La. Ambu. Sampuriang we ambu. Sangkuria budak ambu kumaha tadi di sakola. Itu ya aku sih. Tadi pan angkatna serem situ mang mana na situ mang? Gara-gara situ mang abi di poyokan we nya geus suka bisa indit ulah ka deui. Kumaha? Abi teu tiasa. Yo abi teh biasa nang